Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang nama dari saling sumgoring Kevin Orai alias engkus si ganteng teh sa Zimbabwe. Dangat enak sumgoring baden naskeun deui dongeng Sunda anu janten judul ngalaku tuh bagian kasalapan. Moga aya dongeng teh janten panghibur oge pangbabarah kana mana. Yeuh urang sami-sami dangukeun sasarengan kumaha jujutan caritana ngeunaan ngalaku tuh bagian kasalapan dinten ayeuna. Yeuh emang di hiji peuting anu poek hujan gede dordar gelap katempo aya hiji wanoja eta wanoja teh make payung nyage payungna payung butut katempo meniran cucut pisan eta wanoja teh sedengkeun lampahna teh masih kene jauh nepi ka nu jadi imahna. Teu lian eta wanoja anu keur leumpang kitu teh sorangan deh dina kayan poek mongkleng buta rajin kusabab di lemur eta masih kene teu pati kabeh can kabeh meunangkeun listrik komo panyangan di jalan mah can aya eta wanoja teh keleumpang di hiji jalan setapak anu kencak katuhuna teh kebon cau oge kebon sampe. Tapi sanajan kebon cau oge kebon sampe kebon teh meni pageugeut tatangkalana teh malihan mah eta kebon teh ceunah mah di daerah eta teh mineng katempo ceunah nu manggihan leupeut ceunah teh eta wanoja nu keleumpang teh mending ngagidik semua rada lompat sakalompat lampet sakapeung mah ti kos sewa digedebut tuluy nangtung deui nyage bajuna jeung androkna bararaseuh tur lamokot keleutak nya oge sendana oge sarua pipileueun maturan kaayaan androk jeung bajuna milu pegat kusabab tetajongna teh ditajong kana batu anu lumayan rada gede. Meni jauh kene. Lah, aduh. Cek eta wanoja nu teu lian eta wanoja teh nyititin teh budakna Ciitok incuna Matarsi. Nyititin peuting eta masih kene aya di lembur Cimorocot. Teu lain kayaan kadatangan nyititin ti lembur Cimorocot teh nyaeta geus nepungan nu jadi euwana wae anu ceunah mah cek anu jadi indungna kering parna nyaeta bisulna bujur manis sagade kaleci galabag sakapeung mah sajajalaneun nyititin teh bekok sakapeung supaya manehna teh henteu kasieun kitu nya ngahaneutkeun kaayaan hatena bari hareringan lagu Dream Theater sanggeus kitu manehna teh lempang mimiti nama biasa tapi teu kungsi gila pas di kebon keneh eta keneh masih keneh da kebonna teh panjang teuing nu bogana teh cigana teh menak eta teh kaangse ku nyititin teh semu bau kembang tapi semu bau hasem kembang teh kamu pisan ku manehna deg ngaranna geula nyititin teh lempangna teh tos kitu manehna teh ngawanikeun ala gilik ka sabodeureuna eta ge bari lalaunan nyalikana teh sirahna teh luak liukna bisi da manehna ge borangan aya naon ieu teh aduh meni baun kembang segala
salapan lupa ya mah aja bau hasum teuing itu aduh kawas kelek na si Jackson ya cenah mah lamun ngamu kawas kita sok aya your hide cek nyetetin agar nanti santai gitu bari banget nama kasianan jebang jebeng sieun maneh teh sieun mangge nu ka itu keur mah kayaan awak barase payung ge bolong deh tadi katinggang ku kalakai tangkal cengkeh ayeuna manehna kudu ngambil nu ka itu patut mitina mah dialak nyirik eueuh ningannya anu dipikasieun teh gitu main teh nuluykeun deui leumpangna mimitina mah eueuh teu kadenge nu aneh-aneh leumpang biasa deui rarasaan muringkak muridingna ge leungit bari rada engpe main teh ku sabab senaana pegat nu katuku pas keur kitu kareg ge aya kana 7 meteran leumpang ti tadi manehna ngarendag geula kadenge kaos aya nu ketuplak gitu kangen manehna teh asana mah teu malire can fokus manehna teh masih keneh hare-hare tapi lila asa beuking jelas suarana teh kadengena ku ceulina nyetitin aneh teh asa aya suara tukangan teh mungkin lengge ieu mah suara jangkrik ya mah atawa bajing ngaliwat ieu mah cek nyetitin agar teu santai kitu tapi henteu main mah nendang-nendangkeun maneh hatena teh terus gitu bari leumpang kadenge deui nu kotoplakan teh mimitina mah teu kumaha ieu mah paling ge aya bajing anu ti soleda tina tangkal atawa aya simut keur perang tapi lalila nu matak ngarandeg nyetitin teh campur tur reuwas tur soak nyaeta pas keur kitu teh kaambeuk bau bangke meni nyegak pisan kana irung nyetitin bau bangke dan asa teh bisa digerakkeun suku ge aduh cek nyetitin main teh ngadak-ngadak sukuna ge teu bisa gerak kawas aya nu nyeklan teuing kawas di magnet we kumaha kawas nempel kawas aya leman tina senalna teh geus kitu kadenge aya suara meni agerem gede kadenge suarana teh ku nyetitin anu antungna nambah beuki soak ngarenja greuwas sieun beuki muringkak pisan kawas nepikeun kana bulu bool nyetitin ngilu rebing aya manusia cek eta suara teh kaos kitu kadenge jelas pisan deukeut penyetitin pas kitu titin teh mimiten mah teu wani maena teh
sabab geus soak pisan pacampur manehna ge keur makayaan teh poek mongkleng sabodoreun masih keneh tangkalan cau jeung tangkal sampun kali itu lah pacampur aya tangkal mahoni aya tangkal acret kali itu aya pas kitu mahna ngawani-wanikeun ngalieu ka tukang aya barang breh teh aya sirah mun dibadag eta sirah sagede sirah imah badag eta teh kuluna teh coba irungna camotot gitu yang irungna teh sagede nyiru panon wah komo sagede meja makan panonna teh ebewir badag kaos anu erek neureuy ka nyetitin pas breh gitu eta hulu teh ngomong kaos gitu ayo sanggeus ngomong kawas gitu kelepak langsung nyetitin teh Apa aing? cek nyetitin saacan maehna pingsan teh kelepak gelebuk nyetitin pingsan kapaehan do meh nampo ulun sakitu badagna di peuting eta teh esokna jam 6:30 isuk-isuk nyetitin lilir tina sarena aya barang lilir nyaho-nyaho main teh geus aya di tengah imah di imahna katempo belah katuh manehna aya matarsi nu keur nyeupah oge indungna citok sedengkeun dikencaeuna mah si engkeut jeung si Udi narempokeun bari duanana mah adina mah teu nyahona naon ngan saeueus sareng-sarenge we nembokan nyetitin teh senggeus kitu matarsi ngamimitian ngomong ka nyetitin Titin, alis ya teh, kunaon buat sale di jalanan, di jalanan, di kebon si borocot, hah? Untung si aing teh, aya nu mawa balik ka dieu sia. Nu wawo ka ma oge, apa ka hidup ya, hidup mah. Untung sia teh. Mun awas si Ujang mah teh teuing sia teh. Makanya kumaha. Ya, kunaon sia teh? Buat make sale di sisen kebon di ditu. cek matarsi ngamimitian nanya ka nyetitin nyetitin anu tadina mangkarak main teh bari dianggelan kitana ge tuluy mana teh diuk da disarekeun ge dina kursi teu dina kasur kursi panjang anu biasa nama sok dipake manehna ngalak putu sanggeus kitu nyetitin teh nembak kanu jadi ningeunna Titin tam manggi jorik mak jolik hulu gede. cek si titin nembakna teh kawas kitu Tuh ada gitu mah matakan Titin saya kan sok sholat kan ngadoa saya teh kuna teh rek ngalakukeun perjalanan teh ya ngadoa heula ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala ulah sia teh sageunahna sa migawe-gawena sia cek matarsi agar eneng kawas kitu ka nyetitin ceitok anu tadi ukur diuk nampokeun 61 anu jadi indungna ka budakna antukna milu mairan ngomong Titin matakan ya nya si lain teh
Geus lamun hujan mah ngendong atuh lah ieu wae je make jeung balik-balik sagala geus nyaho eta teh kebon teh rada sanget panan anu wani ngulampreng ngaliwat ka kebon matakan tak eta tah wongan teu ngadengikeun omongan indung teh sia teh ini kitu-kitu teuing atuh mun momo teuing kali-kali mah sia teh sare di baraya teh nya maknya cek Itok nanya kana jadi indung nah bari nepah kana leungeun mata sih ya dengekeun sia teh omongan indung si lain bener eta teh matakan ayeuna mah wakrasna seep biasa cek urang teu naheula ngeunaan ngalaku tuh janten ayeuna anjing urang teu pangdaung deui sareng sim goreng Kevin Odaya les engkos si ganteng sajem babet ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.